Coy, maneh apal teu buah jeruk? Buah anu bentuka buleud, warnana oranye, sok aya di pasar, di warung jeung di toko-toko bumbuahan. Ieu jeruk lain saukur buah biasa, jeruk teh buah legendaris nu asalna ti Asia, geus dikenal ti jaman baheula oge. Rasana ngeunah pisan coy, amis hasem jeung seger pisan upami dimamam komo lamun dijieun jus mah, mantap. Jeruk teh boga kandungan vitamin C alus keur diet, aya antioksidan pikeun ngajaga kulit, jeung aya serat nu alus keur pencernaan. Hargana murah babaturan urang oge kamari meuli di pasar, hargana kisaran 8 nepi ka 12.000 per kilona, gumantung jenis jeung kualitasna. Pokona jeruk mah salah sahiji bumbuahan anu simpel, murah, ngeunah, jeung loba mangpaatna. Tong hilap like, komen jeung subscribe channel YouTube Kuring Konten Edukasi 9097.